Angongo, 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 acara ngobrol dan kopi Angongo. Waktu sudah janda capruk Angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa dan guys, ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Foto kedua, video kedua mang. Video kedua. Tidak acara Angongo, acara acara ngobrol dan ngopi only. Masih Angongo. Masih ditemani dengan termos dan juga lalawuhnya. Abon. Tobaccos. Ini langsung didatangkan dari Uganda. Tobaccos dari Uganda, Afrika Selatan. Nah, iya. Nikmat pokoknya. Iya. Rek ngabako, Bro? Mangga. Oh iya, siap. Nyantai ya. Alhamdulillah kita iya, lumayan cuaca cerah walaupun sedikit dodar gelap tadi ya. Dan juga tidak ada hujan, tapi gerimis. Kumaha eta teh? Hujan tapi saeutik gerimis nama. Hujan tapi gerimis. Hujan tapi gerimis gitu. Saeutik. Alhamdulillah sarehatnya. Sarehat. Pamirsa dan guys. Yes. Biwir lah saeutik atuh. Kayak ieu anak Bang. Oh. Naon teh? Asa jadi inget ka dulu urang memetalan ki kieu anu ayo. Naon? Pada ieu terus garpu somai. Aya dayeuh di ditu baturan euy. Aduh. Kabari urang teh ngabahas naon? Janda Perkembangan. Perkembangan dadaunan. Tah ayeuna meureunnan sesuai dengan janji bahwa ada komentar Kahoyong. Permintaan. Request ododor. Duh. Request dari siapa itu, Wak? Ada request ti seseorang gitulah yang mempunyai toko naon itu tadi dayeuhna teh euy. Sebut toko nawa meh diri ieu endorse. Oh iya, di endorse? Iya. Oh siap. AF Clothes. Wih, mantap. Di toko baju, kaos polosan, grosir dari eceran di Garut. Kira kue teh mere kaos wae manyang teh. Di Jalan Cimanuk, Bu Penti, ya Bu. Kemarin komen katanya minta pangabahas ke dinosaurus. Dinosaurus. Berat ya. Dinosaurus teh masuk ke dalam kategori paleontologi. Jadi itu yang membahas khusus makhluk maupun flora fauna lah. Kamu tahu flora fauna? Tahu atuh. Apa coba naon? Flora naon? Flora naon? Flora fauna atuh aku tanya. Naon? Flora fauna. Lah. Flora kekembangan. Tah. Fauna sasatoan. Anjir, cacak kata lek 4 kali mah euy bisa sih. Ya. Flora kekembangan. Fauna sasatoan. Tadi eta coba saya bantuan wae. Apa flora fauna? Jadi flora fauna zaman Barreto. Dinosaurus itu berjuta-juta tahun ke belakang, Mang. Pernah ningali? Saya sendiri mah belum pernah. Kalau secara langsung mah dagus wah atuh. Oh, dana filmnya. Lamun film na TV pernah eta nu sorana siga tarompet geuningan. Aya nu bageur nya anu kieu. Aya nu bageur. Kalau banaon sok ngahutang ka warung Mang eta. Meureun gitu zaman baheula apa. Aya baheula geus mengenal, maksud saya teh geus mengenal bahasa dan encana tuh. Iya tuh. Sok ayeuna makhluk purba we kitu nya. Model orang pernah diajar sejarah di Sanggiran ditemukan fosil makhluk purba mun teu salah. Ngaranna teh Meganthropus paleojapanipus. Nah, ilmiah. Anu kamar diajarkeun ilmiah deui wae. Anu kamar diajarkeun dari dia teh. Lain menang neangan urang oge. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajarkan. Iya. Meganthropus paleojapanipus. Kenapa disebut Meganthropus? Itu teh manusia purba, Mang. Kenapa disebut Meganthropus paleojapanipus? Ai megan teh mega gede. Meganthropus. Jadi jelema gede. Ya. Zaman paleo. Zamana naon? Paleo, geuning paleo, apa paleo?
Paleo geuning sok dibawa kana mobil geuning wah ditumpuk-tumpuk 4 mobil, 4 truk geuning paleo eta teh. Paleo mah tempat rumahan di ditu Cijeruk ningan. Di jeruk mana mau apaleun sia. Wow, Lain paleo palet eta mah. Terus gede karya. cacing tis. Paleo teh zaman paleolitikum, zaman batu. Japanipus, Pulau Jawa. Jadi jelema gede anu di zaman paleo di kapangina di Jawa. Nah, itu teh zaman batu, maaf. Jadi baheula mah zaman batu, sagala pakai batu. Zaman-zamanannya. Aya zaman Jurassik. Zaman Jurassik teh ketika sasatoana bararadang. Zaman Pak. Hah? Zaman Pak. Naon zaman Jurassic Park. Eta mah film, Oh, maksudnya film. nama lain. Heeh. Terus zaman batu, Zaman Pak. zaman es. Eta teh loba aya Jajang Nur Zaman, urut pelatih Persib. Naon deui sok loba eta zaman, tapi kan ayeuna urang di zaman naon ayeuna hirup. Zaman. Oh, pelatih Persib eta mah tuh. Tah ieu zaman naon? Urang zaman naon ayeuna? Moneter. Aduh angin tuh nya bisa bener cerah sampai ada angin we ngagelebuk saeutik gitu. Kembali kepada pokok bahasan yang tadi yaitu termos dinosaurus maksud Aya saya. zaman-zamana. Aya zaman-zaman. Nah, ieu dinosaurus zaman mana? Saya ingin kembali bertanya kepada pemilik AF Clothing. Dia rek ngobrol ke dinosaurus zaman mana heuh? Nya. Benar. Kapangna seueur nya. Seur. Tinu dijadi dinosaurus na we Bisi loba. aya dinosaurus zaman now. Aya. Nu kumaha? Pada tadina teh di caralana bener. Oh, udah beda. Cuma Dina anu sorana ek jadi ok. oh, Zaman now mah nyawa. zaman ayeuna parawa HP dinosaurus zaman ayeuna mah arulin darugem. Aya mang Kumaha? bakal aya anu apaleun. Cek sayang mah. Salian ti amang ayeuna gitu. Oh, urang mah pan Aya jalurna penasaran, urang mah jalur ilmiah. Ieu jalur naon dia jalurna? Jalur lain maksud urang teh. Urang pan jalur ilmiah, jadi jalur di sekolah gitu Ya. tina buku. Namun aya anu bisa nerangkeun manehna pernah hidup di zaman eta mah mungkin keneh teh. Eta Aya aya boga. pengalaman. Aya. 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 Ayeuna aya. Atawa fosilna. Disebutkeun fosil bisa. Bisa. Pengalaman loba. Hidup keneh ongko. Hidup kena ongko. Ieu jelema zaman naon bisa kieu ieu jelema. Aya ayeuna dipanggil saja. Panasarin. Penasaran. Penasaran. Dijemput di kumah. Cadi endorse. Tenang. Ieu teh Kopi. kopi Menang modal aing modal. biasa ieu mah waduh endorse. nuhun untuk modal. Sia nuhun aing bari wah yang melaan nganyuk. Hai. Lumayan lah eta. Jadi sok mana ayeuna kita datangkan Jagragan ke tempat ini, Mang. Apa itu gerakan? Kita kenal kron. Kan itu di cicing cerita di luar, bisa jadi dipanggil. Cumi balik. Ya, cenah tadi. Lain dah cenah mah di heotan ge datang Itu, sorangan. tang itu tuh Siap. di sisi. Ya sugan di dinya kerjeng bangkong. Tuh. Ah, Mah, kali gendang-dangan lagi. lebat mah. Tai ieu. Assalamualaikum. Salam, Mang. Lah, sok. Sampai. Mang, jangan. Lah, Aduh, punten. Bah. Hai. Naon jang ieu? Ah, cenah naon dia mah ngobrol we. Ngobrol naon atuh ieu teh aduh. Biasa. Iya Ieu ngobrol. bako. Mohon bako bade dituang mangga pake nyisik silahkan diawurkeun mau ulah. Yogi keneh. Jangan masuk gitu. Janten kieu ieu ngabahas tentang dinosaurus, Mang. Dinosaurus Sekedap nami kenalkan heula kepada Pabrik. pemirsa dan guys. anu kakenal mah. Sakanya euy poho deui. Percaya. Saking ku geus kolot. Saking geus kolot Saking ikut geus kolot. percaya. Udah ai kolot nandingannya. Pohoan. Pohoan. Bener. Lagu nganyuk mah. Nah, ingat. Kalau bayar poho. Ah, jangan sok. Suka bener-bener. kan ya. Apaan? Saha nami teh. Duh. Iya. Jika ada lain. Kolotnya. Ya. Nu urang ditu juga mun kitu teh jadi lagu ieu geunian balonku.
Pulau Bali aja mah. Pulau Bali. Gitu langsungnya. Beda anu katelah mah nya Di dieu katelah mah di dieu teh. Upami di ditu oo. Oh. Geser salib Tak ii. kitu. Ujung warna AA. Usia. Tah eta. Lain usia, umur. Umur. Ayo umur teh Yuswa. Yuswa, umur. Sopan ai ka kolot Oh, batu. umur. Umur Yuswa. Bener ya. Yuswa sabaraha. Yuswa sabaraha? Upami telepat mah. Lahir teh tahun Coba nak. Cuman zaman Nabi kan tahun berapa? Sok ka mana wae. Umur mah teh geus 63 ayeuna teh. 63. Iraha atuh. We, Iraha atuh. maot. Lain maksud abdi teh iraha ulang tahun. Oh, ulang tahun. Iya mah. Ya, asih mah jigana. Ada ge ulang tahun mah. Mun ada mereka kado. Ayo najang. Nya gitu. Lamun teh. Lain juga dek mereka kado gitu. Betul. Urang disebutkeun ayeuna aya ke nungkul mah. Lamun kieu bakal nraktir. Oh, lah keneh senajan November. Lain tak kieu atuh. Sekali buat. Cik ieu mah anu etana naon ieu teh cing digeruan ka dieu teh atuh. Anu, teh. tadi teh Cek itu mah berenang anu itu. tadi teh anu bahasa sore di seriuskeun ku abi. Dipanggil ka dieu teh tentang bahas dinosaurus. Apal dinosaurus. Dinosaurus anu aya anu baheula. Dinosaurus. Hah? Dinosaurus. Apa dinos? Dino, Oh, dinosaurus. dino. Poho bu. Asukan teh dinos. Dino. Dinosaurus. Nu tadi Dino. dibejakeun di sore-sore teh. Nya, oh dinosaurus. 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 Lain dinotaurus atuh. Apal dinosaurus apal? Oh anu baheula anu ayeuna. Da Aya dua rupa tak? Iya fenomena pemirsa dan guys. Aya fenomena baru iya aya dinosaurus tak aya dua dinosaurus baheula jeung dinosaurus. Tak kitu. Aya nu baheula sih Anu baheula mah eta teh jangkungna teh Kyoto. Jangkungna teh. Kyo. Jangkungna eta teh. Huluna. Jangkungna teh Kyo. Bentuk teh Bentuk Kyo tah. Da lain jangkung asa bentuknya teh mah. Keun bae da geus kolot. Kolot. Da geus kolot atuh ja. Ari sorana kumaha? Sorana teh anu baheula. Anu baheula nu ayeuna. Nu baheula. Nu baheula mah. Wok. Nu baheula mah. Lah euy ieu dinosaurus jenis naon nih urang mah. Nah, Bisa teh, kaja urang. jenis mah asa teu apal. Lain. Dan geus Beda. apal pernah mangihan. Dah. Ka model keur di sawah. Oh, di mana, gitu. di kebun. Papanggih gok jeung wok-wok tak. Pernah. Asa pernah asa henteu teh. Ari ieu bisa tinjau ti mana tuh? Heuh da beja deui. Aing salah atuh manggil teh. Mana itu? Ya, iya pemirsa. Aing Kagok berontok pemirsa bro. Bebaskan bisa kalian dia menepi ka mana ya. Cik. Ieu dinosaurus teh beberapa jenis. Aya dua jenis berennya. ya. Ari lamun habitat mah dua. Nya. Dinosaurus air jeung dinosaurus darat. Lamun jenis dua, pemakan daging, pemakan tumbuhan. Ari ieu nu wak-wak bok pemakan naon nih? Makan roti eta mah. Anu wak-wak mah. Aduh. Aing Jeung lamun eta mah anu pemakan roti mah lamun dicai teh baceu. dicai teh. Dicai teh baceu. Bas. Lamun di darat. Di dalam kagaring we. Teu cipruk. Bang, kegeul euy. Kolot, tenang. Kalem maneh. Kalem. Kolot. Kedah di Jauh tidak ke polisi. Nah, jauh. Eta ujang eta ka polisi. Bang, Cik kumaha? dina cai mah Baceu. Mun di darat Garing. dari luhur Ngapung salah ngapung dulu. Ngapung Ngiplik. mah. tapi bener kata dek saleor kan Moal. Kalau iya angin gede yoi. Hati-hati buat para pelaut pemirsa, karena kalau ke laut itu seperti dinosaurus.
Basel. Maksud saya mah lain eta. Cuaca ya angin barat ya mulai untuk para pelaut lah. Lawan lah. Kayak satu ngeunah teh jang euy umah. Naon? Ayo maneh kopi aya bantu. Nyeun. Ya atuh banyak. Ini kopi naon? Hah? Kopi anu. Tuh Kak. Tanya tah. Ya, ka dieu eta. Ai kolot mah teu kudu ieu ieu. Ka dieu keun gadikeun. Atuh make kopi ke kolot mah bakal halus. Naon? Teh ka dieu bintang tamu. Saha? Ken aya apa kopi di dieu? Hah? Curiga urang mah. Ieu teh kan bintang tamu, tapi geus nyadiakeun kopi kumaha eta? Apa geus apal moal disuguhan. Matakna wae sorangan. Tuluykeun jadi lain tadi teh kumaha? Kaharti teh ngobrolna. Jadi aya teks di handap. Ngobrolna upami teh kahartos, biasa ditinggal aya di handap aya running text. Upami nu kanal iman, Ya. bakal kabaca. Upami nu iman belang betong, Ya. wayahna kanalan heula iman supados karaos ieu running text nu di handap. Tapi ieu mah gaib. Gaib ieu mah. Eta upami teh kanal iman mah moal ka eta we, baca mah. Gaib da ieu mah. Nah, berarti bincang kanu kadua ieu. Lamun dinosaurus zaman ayeuna siga kumaha? Walaupun teh salah mah juga sih. Percis. Ieu kalau kan tahun mana? Tyrannosaurus, Triceratops, Velociraptor atau naon? Teh ka dieu pan ku abi di titah teh. Hah? Ka dieu pan ku abi di titah teh. Heuh nya. Poho. Ngalewe teh. Anu mah golongan sagala rupa. Oh, baik. Nya mah tapi tuduh. Memang golongan segala rupa, jadi seluruh makanan dimakan. Ada golongan segala rupa mah. Anu cara karunta. Sarang karunta, segala asup, jengkol, peuteul, Asu. daun sampo, disamelan. Apa teu ngaran ilmiah jengkol jeung peuteuy? Apa teu? Kesaran ilmiah deui Ieu ieu. pipis. Pipis. Nama ilmiah jengkol jeung peuteuy mana apa? Tindawa apa itu? Ngaran ilmiah jengkol jeung peuteuy adalah Lalabia ya bau kakus. Ada eta? Lalabia. Lalabia ya bau kakus. Eta teh nama ilmiah jengkol jeung peuteuy. Lalabia. Ya bau kakus. Nya heuh bedul. Nya eta ngaran ilmiah. Bilih ieu mah ade-ade siswa anu ayeuna nu juas kamarinya ditaroskeun Was ayo was teh naon? ujian akhir sekolah naikeun kelas gitu atawa naikeun semester ta eta ujianana. Bilih aya dina ujian apa nama ilmiah dari jengkol dan peuteuy, tulis saja Lalabia ya bau kakus. Itu Bau kakus. bau kakus. Ya apa pipis? Pipis. Apa? Ai pipis mah papang. Lain. Lamun kabudak pipis. Ada nama ilmiahnya. Naon? Ada. Sampelus buntelus aminus. Asal Sampelus buntelus, sampo dibuntel, aminus amis. amis. Ayo. Sama kayak Sampelus buntelus, aminus. Aminus. ngajakeun ka ka dieu teh. Sok sagala aya. Aduh, oh pipis. Ada rek teh ni matu mah da nyuguhan sorangan ieu mah tuh. Tadi jam rek narurut, rek ka dia teh nu pupuh mah. Juga sorangan, dahar sorangan ya. Ya, da sorangan juga. Sorangan naon? Ya, pemirsa. Beki jauh ya, pokok bahasan Tyrannosaurus kena opieun kuat. Jadi urang kumaha tah? Intina mah. Inti nama kieu. Nah kieu Bang. Geus pupuh nanyakeun ieu sugan teh heueuh atuh. Abi belum lupa kolota di lemur teh. Di lemur saha? Tuh di lebak teh aya. Aya suhu. Teh angkat itu. Ai sugan teh bakal bener. Heudak kalau teh umur atuh dang euy. Ai pengalaman mah teh lapur. Boro-boro ka luar negeri. Dinosaurus ge lapur. Lapur, Jakarta ge teu apal. Gusti. Anu tak urus zaman baheula atuh. Seperti kata pepatah, orang kampung bau lisung, ieu mah bau awak. Lamun itu bau sungut. Aduh Gusti. Nya, tapi jangan batin Pak Iman bau bangke. Notulen. Inti dari masalah dinosaurus ini Bu Penti, jadi betul
dinosaurus itu diciptakan oleh Tuhan untuk berjalan di muka bumi bersama-sama dengan manusia. Gitu. Jadi bareng jeung jelema hook yuk. Lain barang gitu maksudnya. Kumaha? Sadunya lah. Oh, sadunia. Sadunya, satu dunia, one world, one unity, one land, satu tanah, satu dunia, satu kesatuan. Oh, iya. Kalau tidak ada dinosaurus, tidak akan ada itu hewan-hewan seperti sekarang. Ya. Karena dinosaurus Tapi kurang hijinya hewan. naon? Oh, mun dan storage kurang hiji meureun hewan teh. Lain gitu. Kan kata buku, Mang, bahwa dinosaurus itu merupakan nenek moyang dari hewan-hewan yang sekarang. Oh. Hewan-hewan yang sekarang adalah hasil evolusi dari dinosaurus. Jadi Begitu. mun dinosaurus mah Mau aya hewan, cenah. Eta nya ge. mun dinosaurus mau aya Jurassic Park. Bener naon? Mau aya Jurassic Park, Pernah ningali eta film film dinosaurus. Gitar tamu naon kebikin. ah bingung. Satya bergitar. Dinosaurus Jurassic Park. Lain Kok kolot lain gitu nanya. Padahal lajo can. Geus salah lajo dinosaurus acan. Oh, tangonyok we alkohol mah. Sekali lagi saya tekankan kepada pemirsa dan guys semuanya yang sedang menonton, jangan dianggap bahwa dinosaurus itu tidak berguna. Jangan. Iya. Dinosaurus berguna, Mang, Berguna pisannya. bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sekali lagi untuk Para dinosaurus. para pemirsa Ya, dan guys, dan guys, Ai guys, teh jangan naon? sekali-kali menganggap ini anak muda. jangan. Jangan. Lain nanyakeun we ari guys teh Ai naon. guys, teh naon atuh da kolot mah teu apa? Tadi pemirsa mah keur Di desa, di Oh, kampung. ai guys mah. guys mah di kota. Kota. Iya, bisa keureun lah. Jipun ayeuna mah. Pemirsa, beli peryogi kangge ngawadalkeun aya abdi. Moal teurak geus lihat geus kolot jeung mah diwadakeun ge. Lihat. Moal teurak. Ya, memang dinosaurus itu hewan pemirsa. Ya. Yang menyebut dinosaurus mobil itu tidak belajar sejarah. Jadi saya tekankan sekali lagi, janganlah Anda memelihara dinosaurus. Jangan. Coba lihat, Mang, karena apa? Karena dinosaurus itu berbahaya. Tapi bisa nyanyi. Persis, persis. Dino nyanyi sekali we. Bisa nyanyi. Sekali we kalau lagu. Sekali we. Bisa Ai nyanyi. kolot mah teu bisa naon atuh dan euy. Gaji we. Pemirsa. Ini khusus buat orang Garut Selatan yang kenal dengan si Mamang. Ini sebetulnya pintar bernyanyi. Bisa bernyanyi, Mang? Nyanyi naonnya euy? Boleh, bebas. Anu dibalikeun geuning kan. Lain dibalik aja nya Bang balik itu. Oh, Ngomong gitu. gitu. Oh, Dongeng. Jukir suka hendak sirang kalur. Bisaan geuning kan teu lagi. Patwa ya pan geuning. Iya, iya dulu aja bingung, Bro. Ya kumaha. Bingung. Ieu enggak mau kenaon sih itu surian ayo. Aduh. Tapi namun disambung ke dinosaurus mah eta asa jauh gitu. Mana merhatikan tidak tadi Gusti Ini lah beren. ai nu lalajo lieur heuh. Coba Anda Ngomong urang nutulen. nu kulo na Intina mah pusing. ieu beren nya Coba notulen. tentang dinosaurus mah. Tong jauh-jauh urang mikir, wah, lieur. Hmm. Mas pugu aya nu nerangkeunana. Ya, Benar. masalah dinosaurus mah. Kolong ieu. Tah, Jauh beda. jauh beda. Jeung dinosaurus. Lain, dinosaurus. Jeung makhluk yang diterangkan oleh salah seorang peneliti. Nah, Jeung apa? Anda tahu lain. Anda tahu siapa peneliti? Siapa itu? Peneliti. Anda tahu tidak? Tidak, siapa Makanya itu? saya tanya, Anda tahu tidak? Aita apa? Aing Bicara mah sudah Aing mah sudah beda. tanya ho atuh nanyakeun. Aing tidak nyakeun tah yang apa? iya, Gitu. Dokter Andasti. Oh. Nah, Iya, betul. Tong disebut kudu Menurut disebut. kata Dr. Andestir, nah itu bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Iya. Bener, sok benar. Urang ti bapak urang, bapak urang ti aki urang, Iya. aki urang ti buyut urang,
Uluy, mang ngarunut nepi ka luhur. Eta teh cek dokter Tit. Cek dokter Tit, tidak usah menyebutkan nama, kita Betul. juga sudah tahu namanya lah. Ya, Anda semua pasti pasti pintar-pintar. Anda pintar-pintar Karena tahu tong apa. disebutkeun lah. Terkenal bukuna loba tentang penelitian dokter Tit Nah, eta. dari negara Tit. Nah, dokter itu dari sana asalnya gitu. Terus tong wah teu kudu disebutkeun lah. Tuh sebetulnya. Eta mah Tit we. Nah, Apa aya lah, Aya. pinter atuh. kata saya tadi, kalau Anda ingin tahu di handap ada teks, kenalkan heula Iman. Nah, gitu. Biar kabaca itu dokter siapa yang Tit. Nah, itu atuh, bener teuy. Istilahna gaib namanya. Gaib. Karena kita itu, marilah kita Tit. Eta. Jadi lamun meureun kitu mah urang nepikeun pokok bahasan terakhir. Ya. Dina tungtungna meureun mangnya nuhun mamang parantos tumping kersa ka dieu dibawa ku si itu. Sok sanajan si itu teu narima oge. Ya, kudu nyambungna. Nyamukna Aduh, Mamang. kulieur gitu kan istirahat teh. Alhamdulillah mamang oge bisa papanggih jeung aranjeun. Wah, eta. Sing panjang umur mang, sing sehat saterasna. Amin, amin. Oge pemirsa dan guys yang ikut menonton, Ya. dipanjangkan umurnya, Amin. ditejakian ku Tuhan leuwih ti sakieu. Amin. Ngomongnya gitu. Jadi intinya ngebahas di inti bisa beberapa kali orang ngebahas inti ya. Balik deui. Coba inti. Kusono kapang Sono nya bener. Lila geus teu panggih. Balik di Mang kana tahun-tahun mimiti. urang teh nya. Mau teh wah geus ti zaman begitu kene ti zaman dinosaurus baru urang teh panggih deui ayeuna gitu. Jadi beneran saripati yang kita petik dari pembahasan dinosaurus kita kali ini yaitu biarkan dinosaurus hidup di zamannya karena kita hidup di zaman kita. Biarkan dinosaurus mati di zamannya tetapi kita harus tetap hidup di zaman kita. Amin, amin. Harumkan nama kita sebaik mungkin dengan perilaku yang baik. Seperti kata pepatah juga, Mang, kata saya juga, buanglah sampah pada tempatnya. Dah, eta. Sekian pembahasan tentang dinosaurus kali ini di episode kali ini. Jangan lupa ya komen di Iya. bawah. Pasti. Nanti yang pengen dibahasin apa kita Ya. bahas Ya. ya. Dan juga saya tidak akan meminta like and subscribe. Oh, Tidak. Yang mangnya Iya, iya. saya ya, cuman saya doakan Ya. buat yang tidak like dan subscribe semoga masuk neraka. Amin Eh. ya Allah ya Allah. Maksa. Terima kasih. Salam buat Angongo. masyarakat, ya. Acara ngopi dan ngobrol only. Angongo. Angongo, 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 acara ngobrol dan kopi Angongo. Waktu sudah janda capuk Angongo. Cik 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 cik. Wah!